Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sareng pangarep-arep sadayana. Puji doa sareng syukur kanu nu maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti nu maha kawasa sabab ngan ukur kalayan izina urang tiasa ngahadiran acara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 tanggal 17 Agustus. Hatur nuhun ka anu hadirin ngahadiran ulun kami kanggo ngareuahkeun Dinten Kemerdekaan Indonesia. Hadirin sareng tuan-tuan, abdi bakal pituduh program ayeuna anu bakal dilaksanakeun. Parantos, waktos parantos nunjukkeun waktuna pikeun acara bakal ngamimitian pas. Nanging sataacanna, hayu atuh maca susunan ulang tahun RI komposisi program dinten ayeuna nyaeta seperti bubuka, doa, nembangkeun lagu wajib Indonesia Raya, pesen ti kursi panitia sareng pesen ti kepala bumi. Acara intisari potong tumpeng, pengumuman tina juara lomba sareng hadiah distribusi, jeung nu terakhir panutupan. Kituna eta perkawis program anu bakal dilaksanakeun ayeuna. Salajengna, hayu urang babarengkeun acara dina acara dinten ayeuna kalian maca basmalah. Hadirin sareng peserta ngalengkah acara Emam Purpuk. Hadirin sareng pidol, urang parantos sumping di acara panjat pinang. Hadirin sareng tuhari, tungtungna parantos sumping dina tungtung acara ulang tahun Republik Indonesia. Anu ke-78 dinten ayeuna di Lapang Bau. Hatur nuhun pikeun ayana sareng partisipasi anjeun. Atas nami Kiswa Nadira Kanza sareng Asma Zahra Nur Oktavia salaku MC anu ngagambarkeun sadaya panitia pangatur. Hapunten upami aya hukuman atanapi goyonan anu kami kirang seneng. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.